Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masjidil Aqsa teh ayeuna diparebutkeun ku orang ayeuna Palestina jeung Israel. Mentakan ti ka ayeuna eta di Masjidil Aqsa tah ayeuna teu daekeun ayeuna akur. Ngan ribut eta teh ti ka ayeuna. Nya Israel jeung Palestina tapi ka ayeuna eta marebutkeun masjid eta ayeuna ribut terus teu ayeuna eureun-eureun. Tah eta teh menta ayeuna ribut ti kawayah kiwari eta teh aya ayeuna naon? Aya ayeuna sumpahna Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lalakonna kieu. Nya Nabi Yakub teh gaduh ayeuna kembaran anu namina Is. Tah Yakub teh gaduh kembaran anu namina Is. Tah ieu Is jeung Yakub teh teu akur. Nyangan iya mah kembar teh namina beda nya Yakub Is pa jauh-jauhnya hari kembar mah kan biasana Upin Ipin gadinya nya kembar eta ngaranna kembar pokona teu jauh ge ngaran teh nya udan jeung udin ngaku mah we eta mah ieu mah Yakub jeung Is nya saking ku teu akurna malahan keur di jero patuangan anu jadi ibuna ieu Yakub teh ngan para sewe jeung Is teh malahan arek lahirna oke papa heula Is arek kaluar ditarik ku Yakub Yakub arek kaluar ditarik ku Is ngan ayeuna Yakub ngelehan Is anu kaluar ti heula Yakub ayeuna nuturkeun paneuri tah ieu geus dewasa ari Yakub mah ayeuna apetna jeung ibuna ari Is mah sareng ayeuna Nabi Ishak ngapan Yakub teh ayeuna putrana Nabi Ishak tah ari ayeuna Is mah caketna sareng Nabi Ishak pokoknya Nabi Ishak kamana wae pasti eta Yakub naon eta Is dibawa pokoknya mah metakan tong aneh lamun zaman kiwari kiai sok loba mamawa anakna tong aneh eta teh di dituna teu mau korok pakiro nya di dituna eta teh nya lamun kiai mamawa anakna aya dituna berarti enak ka Nabi Ishak mamawa Is pokoknya kamana wae Is ayeuna dibawa ku Nabi Ishak ari Yakub mah apet sareng ibuna tos menginjak kana dewasa ieu ayeuna ramahna teh Nabi Ishak ngomong ka Is ceuk ayeuna Nabi Ishak Is engke jam 12 peuting anjeun datang ka tempat ibadah kaula ka kamar kaula ku kaula anjeun arek didoakeun jadi nabi tah eta keur ngomong kitu karumueun ke ibuna eta ecek ibuna ngan ayeuna bapana mah ngan ka Is we cenah meuni ayeuna eta teh nya sagala rupa teh nya ngan Is mah ayeuna jalmina rada kedul nya ari ayeuna Yakub mah rajin soleh malahan sok rajin hudang ti peuti tah pas dina eta wengi ari Is mah ayeuna bobo keneh ceuk ibuna wah kabeneran Is ayeuna bobo keneh Yakub mah eukeun ayeuna tahajud disampeurkeun eta ku ibuna Yakub anjeun ayeuna nyampeurkeun ka bapa anjeun hayo tuh ka kamar bapa anjeun aya naon cenah Umi heuh sok sampeurkeun ku anjeun terus eta Yakub nyampeurkeun ka kamar ayeuna ramana Nabi Ishak teh pas belum pantok eta Nabi Ishak langsung ngadua ka Allah ya Allah muga-muga ieu ayeuna putra abdi anu dongkap ka kamar abdi sing dijantenkeun jadi nabi engtos dicagap ayeuna mastakana teras eta ayeuna Yakub kaluar deui didoakeun jadi nabi metakan ayeuna Nabi Yakub mah jadi nabi tah ayeuna Yakub kaluar Is hudang jeung Is kaula teh boga janji jeung bapa kaula nya penting ayeuna kudu datang ka tempat bapa kaula nyampeurkeun eta Is ka bapana pas belum pantok ceuk Nabi Ishak saha eta kaula Is ari aya tadi saha daek rupa mah sarua meureun aya tadi saha duka cenah oh berarti tadi mah Yakub anu ku kaula didoakeun jadi nabi tah ku sabab kaula ngadoakeun jadi nabi kur hiji anak kaula anjeun ku kaula didoakeun jadi raja jadi Is mah didoakeun ku Nabi Ishak teh jadi raja tah ieu ayeuna Is teh nya ku sabab didoakeun jadi raja manehna ambak ka Yakub tah ieu Yakub geus jadi nabi teh ku eta Is teh ku raja Is teh dikokolakeun we nya pokona mah henteu mah didoliman ku eta Is teh pokona Yakub teh geus enak pusing ayeuna didoliman eta ku Is kudu jadi rakatna akhirna eta Nabi Yakub teh tos teu kiat berangkat ayeuna di negara Palestina tengah peuting pas berangkat kitu katempungeun ku tentarana Is ceuk tentarana Is tuh itu Yakub are ka mana cenah nya itu badog are ka mana mun ceuk basa urang mah hayu urang beurik dibeurik eta ayeuna Yakub teh ngarasa ambek ayeuna dibeurik kitu akhirna dipalikan ku Yakub dicacar bolang eta ayeuna tentara Is
tah terjadi teh nyaeta antara Palestina jeung Israel anu disebutkeun jalur gajah. Ari gajah teh yang nyokot dina gojuah peperangan. Tah perang teh ditinyak eta Yakub jeung tentarana Is. Nya dibeakeun enak ku Yakub, eta Yakub beres perang langsung enak sumpah. Jeung Nabi Yakub sumpah kaula di tempat ieu tepi yaumil kiamah moal eureun peperangan. Metakan tepi ka ayeuna di jalur gajah teu eureun peperangan. Tah ieu menurut ahli sejarah. Nyata ieu di antawisna anu di aina jin alasa teh arek ena ngarebut Masjidil Aqsa. Ari Masjidil Aqsa teh tempat Isra Mi'raj na Kangjeng Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa.